Wilujeng enjing barudak. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran bahasa Sunda pada pagi hari ini kita lihat halaman 22. Nah 22 ini lihat hayu diajar titenan brosur jeung stiker. Mari kita belajar mengamati brosur dan stiker. Nah, di sini ada metakeun paguneman. Paguneman itu adalah percakapan ya. Percakapan yang judulnya Rikrik Gemi Kena Listrik. Rikrik Gemi Kena Listrik. Nah, di sini kalian dibaca percakapannya. Dibaca sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian lihat halaman 24. Nah, halaman 24 ada mipit basa. Kosakata ini dibaca aja ya nak ya. Nah, terus yang harus dikerjakan adalah kelompok 1 sampai kelompok 5. Misalkan, naon hartina rikrik gemi teh. Nah, rikrik gemi hartina ngagunakeun atau make listrik hiji barang kalawan seperlunya. Ini sih isinya ada tuh di sini. Nah, nomor 1. Nah, orang dina hirup kudu likrik gemi. Kenapa katanya? Supaya kita tidak boros. Nah, orang kudu likrik gemi supados bayar listrikna henteu boros. Naon dikerjakeun ku Agus sareng Bapak? Meresihan kebon. Hari AA midamel naon? Hari AA midamel ngabersihan kandang ayam. Kebagian mindamel naon ari mama mah kedam masak di dapur. Di mana teteh nyetrikana? Di ruang caket dapur. Seueur henteu setrikana seueur pisan ya, seueur pisan. Nah acuk bade diistrika bet kedah dibolak-balikeun heula, dibalik-balikeun heula supaya naon cenah? Supaya henteu lami ngagawekeunana bari jeung hemat listrikna. Nah setrikaan ku teteh bet dipareuman lantaran henteu dipake da ngabolak-balik heula baju. Saur mamah nah cenah bet kedah rikrik gemi kana listrik. Nah, supaya teu mahal mayar listrikna. Nah, sampai di sini anak-anak. Terima kasih ya, Bapak tunggu japrinya. Jangan lupa nanti kita masuk ke Google Meet.